punten ganggu waktu sekedap dia abi di kelompok 2 pada wawancara Bapak ngenaan Karang Taruna di Kelurahan Cijangan. Nempakeun wastapun Aji sareng rancangan abi aya Andri, aya Aldi, aya Anita, aya Esa sareng aya Devina. Abi bade naros ngenaan Karang Taruna. Pertanyaanna anu kahiji, ti saprakiraha eta ngalaman organisasi ngadeg? Organisasi Karang Taruna secara nasional Karang Taruna didirikan dina tanggal 26 September tahun 1960. Nah, eta apapun tujuanna Karang Taruna didirikan kangge nyegah konflik di antara pemuda sareng nyegah ayana pemerosotan di segi kesejahteraan sosial di masyarakat. Pertanyaan anu kadua, saha wae anggota organisasi Karang Taruna? Dina organisasi Karang Taruna khususnya di Kelurahan Cijangan namina Karang Taruna Segar Lapean saya sementara struktur bidang tercantum di struktur organisasi di antaranya aya pembinanya, aya pelindungnya, aya ketuanya, aya sekretaris bendahara sama struktur bidang. Nah, upami kami di antabis dina anu aya di struktur terbiasa disebutkan hiji magi seueur. Sabaraha lami Bapak ngalambah kegiatan organisasi Karang Taruna? Janten anggota organisasi Karang Taruna. Kami Bapak aya di organisasi Karang Taruna nyata di Karang Taruna Kelurahan Cijangan namina Sigar Lapian. Bapak ngamitan di tahun 2017 sampai ayeuna masih aya di organisasi Karang Taruna. Naon wae Pak tugas Bapak sebagai ketua Karang Taruna? Dan tugas Bapak di selaku pemimpin atau ketua Karang Taruna Sigar Lapian yang hiji paminten membina anggota Karang Taruna, anu kadua ngayakeun rapat-rapat kami kegiatan anu bade dilaksanakeun, anu katilu paminten mempersatukeun atau ngahijikeun pemuda-pemudi anu aya di Kelurahan Cijangan supados aktif kangge masuk organisasi Karang Taruna kangge majukeun Kelurahan Cijangan. Naon tugas Bapak selaku ketua organisasi Taruna? Tadi paminten ya kami pertarungan Bapak di Karang Taruna Kelurahan Cijangan teh sebagai ketua. Tugasnya tadi terus disebarkan sebagai mengarahkan anggota-anggota di aya di Karang Taruna sareng ngahijikeun para pemuda-pemudi aya di Karang Taruna supados tidak terpecah belah sareng supados aktif di organisasi Karang Taruna yang kangge kemajuan Kelurahan Cijangan. Naon tugas organisasi Karang Taruna? Nah, tugasnya diantaranya yang tadi ya inti nama supados ngahijikeun pemuda-pemudi nu aya di lingkungan Kelurahan Cijangan terus supados aktif supados para pemuda-pemudi itu menyimpan
menyimpang di perilakunya sebagai warga negara anu baik. Nah, supados aya kegiatan dan sareng menciptakan kreasi atau menciptakan ide-ide yang terpendam di diri mereka. Sajana panginten Karang Taruna itu menyerap aspirasi untuk aya di pemuda di wilayah lingkungan masing-masing aya di Kelurahan Cicanan. Itu Pak, ayah itu anu saluran di Bapak kan Bapak teh ketua, ayah itu di Karang Taruna saluran ketua, Kami dengan organisasi Karang Taruna penginten aya ternyata pembimbing, pembina, sekarang pelindung kelurahan, pembina sesepuh, anu ngumpulna sareng pembina, sareng pembimbing, di sesepuh atau senior anu kakumpulna terus di Karang Taruna. Saya pun ngabimbing pilih Karang Taruna dina aya dina jalan salah dan tidak bisa. terus di sok ngayakeun kegiatan naon teh Pak Karang Taruna? Karang Taruna khususnya di Kelurahan Cicanan biasanya anu biasanya rutin 17 Agustusan merayakan Karang Taruna sama kegiatan-kegiatan kepemudaan lainnya seperti pengajian, terus kegiatan senam ibu-ibu tiap hari Jumat, terus kreasi seni atau kegiatan seni kami menyerap bakat-bakat atau dan yang olahraga hanya menyerap potensi-potensi anu dimiliki untuk pemuda yang ada di Kelurahan. Terus soal Bapak jadi ketua teh kenapa? Kenapa sih Ya, jadi ketua sama-sama menyalahkan waktu ayat, tapi senang tugasnya dipercayakan ke masyarakat ya Bapak dilaksanakan dengan senang hati kita kangge kemajuan warga khususnya pemuda-pemudi segitu anu kapihatur Pak nuhun waktosna Pak apunten beli ngaganggu waktuna setelah itu anu kapihatur dari ti abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.